Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Hurabi itu budak kadon kabur, kadon. Ya mau. Kamari tangkal sabete teh katingang, ku tangkal ieu nuar kai, tangkal tangki ya cenah. Ngagubrag tuh nepikeun kamara rejen kieu. Ayeuna daunna tuh nepikeun ka karoroneng kieu nalalagri. Ieu teh telat nyemprot jigana teh. Kamari teh tadi heureutna teh disemprot hanteu. Ka mana nya atuh babeh onde teh? Babeh onde ka mana nya? Iya tuh ngiriting daunna jaba nagri kieu teu disemprot. Aduh aing mah kumaha ieu telat we sapoe 2 poe. Aduh aing teu ieu katulunganku ieu rada montok tah anu ieu nagri deui nalagri kieu karoneng barudak atuh kamarana atuh ieu pangneangkeun ake onde bapak onde teh ka mana atuh ieu teh nya tuh ieu semproteun burukeun mangpeung encan lohor wa ieu semprot ke onde ka mana barudak ka marana nya tadi teh aya aku melendang ka dieu tadi teh katingali si Ice mana tuh luy nanya kita yang aki onde apa onde iya bu aduh naon si ibunya seperti nggak aing mah aneh itu nyiuhan di panas kieu aing model kieu aduh aya naon iya bu nyata di mana tuh aya ieu tata kontrolan cabe beureum aduh bu itu cabe teh kan keur mahal mahal jual jual kan waktu nak tuh karang bisa hari tas dipetik harga meureun aya 5 kiloan mah atuh kakak ini hargana kan mahal bisa dibelikan kana skincare lumayan kagok saeutik keneh kan engke geus aya 50 kilona kakarak diala eta mah kakarak ge sapoe atuh kakarak beureum tadi nama lumayan juta itu teh beak itu teh dijual we cabe gitu. Ai si Charlie ke mana lain mah bantuan atuh teh. Buhanan teh tadi oge. Charlie teh titah ka dieu ceng barang jeung Inung. Ai Inung bantuan. Bieu teh ngobrol canjung ti heula cenah urang ti heula cenah rek bantuan si ibu. Walu mana geuning ngabohong. Budak teh notarogan kita tadi oge sorangan. Mending cangkel tongong, cangkel cangkeng, tupep ieu teh nalian cabe teh. Bari kaning kumaha kolot teh. Menika traripu. Ieu naon teh? Tuh, geuning. Aya. Tuh, si Charlie. Nya geuninganan. Ini gugah atawa me tos di mana atuh Ujat? Wah, atuh geus ngalah heula ieu, ngalah kadu opat bieu teh. Aduh, nah halin bawa ka dieu malaur Inung teh ieu teh mending geus lapar hayang ngopi. Parabutan bijeng si Ebel apa atuh ngalarna? Beunang ku si Ebel 3 urang kebagian hiji coba buruk. Ya buru bantuan ka dia, bantuan alian ya. Embung atuh aing mah laraptel ku ka kebon mah. Dari udang saring dititah jebong sengal kadu be ream sok we nempokeun. Burukan bantuan. Burukan bantuan ka dia turun. Buru. Sagala teh. Hoream bae kana naon teh. Ieu mah sakedeung saeutik nalian tuh sabaraha heuleur deui atuh 5 heuleur deui. Bro, buku wakon bikin wae atuh bingung ya. Udah didudut gitu, darudut ka dieu nggotan. Buru teh kurang lah atuh teh kepedean lah. Turun burukeun. Ya. Turun. Buru atuh. Burukeun. Kewa ngarujak geus mah. Iya, pedang tadi. Iya, penting geus usaha. Usaha makan ayeuna ge atuh kudu aya tambahanana menang pan usahana penting atuh si ieu mah usahana penting. Penting. Bae penting oge. Ayeuna kan atuh urang teh boga jang tabungan nu ayeuna. Mama teh apa abi usaha penting naon? Naon? Sare. Ya kitu wes lompatan, gawe
eta teh geus ka itu gawe di mata ayeuna teh tuluh hoream segala hoream pokona mah aya mah hayang narima duit pokona minta duit teh hayang nyaho aing mah. Astagfirullah, halading kacape-cape lulumpatan. Gaduh ebelnya lu. Pan latihan atuh sugan we jadi atlet batur bisa jadi atlet lulumpatan. Heureuh, basa mun ti barang aya nu nempokeun ai penting naon gawe lulumpatan. Da moal aya nu nempokeun. Masing urang sakumaha capena sakumaha tarikna lulumpatan. Moal aya nu nempokeun, kecuali naon atuh nu nempokeun, mun ti beurang kakara nu nempokeun rabeng. Paling atuh nempokeun geus riwa, paling atuh juri jarian atuh naon deui, nu penting mah anu nempo lulumpatan jadi kita dibantuan urang teh bisa lompat mah wah lompat kita jadi atlet mah make menang duit urang teh ladang lompatan. Itu tah. Hei, burukeun ka dieu tuh hujan tingali atuh wis parwek. Tuh gerimis burukeun. Sakedeung deui buru. Burukeun budak teh nya. Tuh popoean jabaning wala itu sababaraha gantar encan di akutan aya di jahitan. Ica atuh moal kumaha itu popoean deui. Can diangkatan. Cari kadon cicing wae kadon kitu wae geuning ngagaweana teh. Kadon hayang lulumpatan iseng sarikeun jurig cenah pokona teh ieu naudzubillahi min dzalika Allah. Jauhkanlah dari segala gangguan jurig setan. Aya nama Charlie turun nya, Charlie wong masang ngelak kuda-kuda tarampokeun ku kabehan ku mamah jeung ku marce. Ayeuna Charlie nyiapkeun fisik, rohani dan jasmani pokona mah. Tarampokeun lah ka dieu atuh. Naon atuh dia teh anu meuli bakso deui han. Tarampokeun lah ya. Ya. Kudu kieu hiji, dua. Ya. Hei. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Hurabi itu budak kadon kabur, kadon balik. Disangka teh bener we pasang kuda-kuda teh rek terjun ke hanapa dieu tah rek mantuan. Anjir, bener-bener bu eta mah euy bullshit euy. Walagri lah aing mah. Astagfirullahaladzim. Ah, Bu, hujan. Abeg nya eta ngebatal itu jeung cangcut teh. Wah, Wah, bener. Kiri atuh. Aduh, aing mah euy. Ieu mah kacau. Deung basa Charlie hideng ngajahitan bajuna. Ari kieu mah kumaha atuh? Aduh, capek tuh nama ningali budak ya Allah, mugi we ya Allah. Nyuhunkeun budak abdi solehkeun, nyuhunkeun disalametkeun si Agung milik sing Agung darajatna. Sing seueuran mikaresep kacinta ngadeudeuh anak abdi teh ya Allah sing Agung milik pokona mah sanajan ayeuna kieu kalakuanana engke mah mudah-mudahan sing bahagia bagja dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin.